Sopa, assalamualaikum Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sumping, wilujeng rawuh kasadayana pemirsa, penonton Sampurasun. Pemirsa, sawatara informasi ngeunaan ngabuburit cing dinosaurus baris didugikeun dina midangna warta danget ieu. Dinten Sabtu, 1 September 2018. Sim kuring Risa Aprilia. Aji saha namanya? Simpuring Jojo. Anu baris kadugikeun warta salengkapna. Bapak heula. So. Dinosaur salah sahiji tempat pintonan dinosaurus di Bekasi. Ayeuna jadi pangjujugan balarea kaasup pangjujugan pikeun ngabuburit. Di ieu tempat nu ngadongdona meunang pangawruh anu mundel ngeunaan dinosaurus. Pikaresepeun, kitu pisan wahana dino show di hiji mall di Bekasi teh. Teu kudu heran, mun eta pintonan teu weleh handeuteun ku nu lalajo, utamana barudak bari diamping ku kolot-kolotna. Pintonan dino show teh nyaeta pintonan ngeunaan dinosaurus sato purba anu geus musna ti alam dunya. Pintonana daria pisan, sejabati lantaran wangun dinosaurus nameh sarimbang jeung aslina, oge lantaran dirojong pesan efek nu mata kolkeun. Gimulkeun. Serius Bapak? Ieu teh Pak. Mana? Ieu. Nah, iya, saya jadi Sally jeung Risma, warga Bekasi ngaku lalajo dinosaurus teh resep kacida. Pangna kitu teh gumeh dinosaurusna teu beda ti gambaran anu aya di sawatara film. Antarana bisa seuri, baeut, bunga, sedih jeung sajabana. Eta sababna mun aya waktu manehna sok ngahaja lalajo bari sakalian ngabuburit. Mun taya harungan mah eta pintonan teh bakal aya di Bekasi, tapi ka tanggal 15 Juli anu bakal datang. Pemirsa, sakitu warta anu tiasa kapidangkeun di dadanget ieu. Sim kuring Risa Aprilia. Sim kuring Jojo. Wilujeng tepang dina waktos anu teu ditangtoskeun. Bye bye. Amit mundur, amitungkur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.